capek amat aing kerja soranganan, ngunjala mobil soranganan, kuduna mah aing nyer karyawan ya. Di menang hiji mah. Tapi nangna di mana ya? Apa ya udah kerja kodong gitu. Lieur. Aing ripuh amat nya aing ya. Tuh pegawaian aing ya. Nyer pegawaian kemana nya aing nya? Ripuh ki aing butuh biaya. Pemajikan dek lahirkeun aing nganggur deh. Aing ripuh aing ya. Tuh pegawaian nganggur bae. Sahape yang di imah ya jadi pengangguran. Waduh, Mang, Kampura Mang, nanya. Gimana nganggur kemana? Di mana? Tuh, di situ tuh. Di situ. Oh. Assalamualaikum. Hei, Kamsin. Woi, Pak Dedi. Lang sih teh. Masya Allah, Pak Dedi. Kumaha kabarna Pak Dedi? Alhamdulillah, Kamsin. Urang teh damang, sehat walafiat. Masya Allah, Pak Dedi. Pana di kampung ieu? Aing teh neng di Masia. Keliling ke ditu kagok hangcer blok noong. Aing di dieu. Adi di dieu lah, ieu mah urang mah. Waduh. Dieu dulu saya. Jangan Pak Dedi, di heula. Waduh, aing teh cerape dengan Imasia ti tadi. Masya Allah. Neng, jenkeun kopi 2. Tong. Orang mah tara ngopi, orang teh cerang be, cerang. Yang guys, neng. Kopi hiji, ceherang hiji nya. Tom. Naik ke mana? Geus ke Dedi heula. Non Pak. Ke mana dia, Tom? Gula lempangan bae Pak. Tuntang lantung bae. Lempangan bae dia mah siga kolecer. Atuh kumaha ge Pak? Ja pengangguran ieu urang mah. Makanan nuntang lantung bae. Waduh, tenaga gawean sudah celik. Siap celik. Ai dia sanang-sonong bae, lain salaman naon tak? Emang isa lagi. Ai teu nyaho tadi dia. Kang Dedi ieu, Kang Dedi Marjuki. Kang Dedi teh ieu. Waduh. Kampura Pak Dedi, urang teu nyahok kumaha. Masya Allah, sia teh nyawa aing. Waduh, kurang update ya kena sosmed ya. Boro-boro HP Pak Dedi. Gua mah pegawaian ge eueuh ku mah. Lainna dia gawe kamari di Tambak Buyur. Gua mah palura urang ye di PHK, dikeluarkeun. Meuje pemajikan geus reuneuh, dikeluarkeun deui ge. Ripuh urang mah. Boga pegawaian deui kuari mah geus nganggur. Masya Allah, ya rakyat orang teh gawe. Masya Allah, kita lantung serangan ya Allah. Sedih orang teh dulu sedih. Sedih di surang hati orang ieu. Iris. Di mana bumi teh? Di mana bumi? Nah, itu tuh diburi. Aduh. Wih, nuhun ya Pak Dedi. Izin pemajikan. Nuhun ya, nuhun ya. Kemana dia, Tom? Nyiar pegawaian aing cup. Beneran dia ketemu aing. Aing yang anu gawe di mah aing. Jeung nyeun mobilan. Lu bener dia. Heeh. Yang geus aing ilu lah. Geus ayo. Yuk, sama aing. Mang. Tadi Mang. Tadi yuk. Kenapa tadi yuk? Yuk, buru, tadi yuk. Stop. Ari memang teh kenaon di dinya. Anu sampe. Iya lah anu salahan. Teh. Anu urang. Urang ngono. Waduh, hebat teh. Sorangan teh. Jadi melakukan wae di dieu. Sampe. Kanan bae lah. Masya Allah. Iya. Hebat teh sorangan teh. Pekerja keras ya, kieu pekerja keras. Heeh. Iya. Cau. Emangnya? Oh. Cau. Masya Allah, iya pemandangan di desa naon teh emang? Desa Cilimus. Desa Cilimus Pakuwu teh hebat pisan euy. Pokona bejaan ka masyarakat dieu teh ulah sok nebangan
bebatangan di teh-nya. Mohon Ulah, maaf. sok diurus tah sok. Do mamang iya hebat imang kerja keras teh sorangan. Melak dangdel, melak sampo, melak budi. Nah, segala-gala dipelak eta. Boy, hebat nih sorangan teh. Jaga Pak Kowo. Jaga. Siapa? Ayu teh Pak Dedi. Masya Allah ada gitu. Gubernur Jawa Barat itu teh. Heeh. Masya Allah hampura Pak Dedi, hampuranya. Masya Allah, sukan teh saha gitu. Aduh, maklum dah kami mah sapopoena leuweung pagaweana. Jadi teu nyaho ieu kabar-kabar tentang negara ieu kumaha. Mun. Pak Kowo, di dieu teh saha teh anu boga kerajinan tangan, anu boga usaha. Aya di Tonggo. Aya, Aya. bisa ka ditu ayeuna. Bisa ayeuna. Geus. Naon tanu kerjakeun? Eta mobil-mobilan eta. Mobilan. Heeh, aya pokona pengrajin eta lah. Mun iya. Bisa dicek itu. Bisa. Oh, siap. Ayeuna. Ayeuna. Jadi kieu dia diberi pegawaian di maing ya. Pertama ngedempul, kedua ngeces, namun aya kayu datang eta dia menjalang kaburi, nyeuna diburi. Terus eta dia geus beres kan ngedempul, ngecat. Eta dia making, Terus making eta. terus making dia ngirim ke pelanggan. Tapi aing mah teu boga pengalaman nyeun-nyeun kedong kieu mah. Nyeun miniatur kedong kieu mah aing mah gawena ge keur ieu di hotel, aing mah di hotel bintang 5 kedong kitu. Di pabrik aing mah. Alah dia lo bergaya amat. Biasana ge dia kerjana kuli segala bintang 5 lah di pabrik lah aing geus dia kerja di imah aing bae. Geus hayu ulah loba omong dia kuring ada ieu kerjaan dia. Tuh ya, hayu ing geus sih. Teu sabar aing ieu. Tah pegawaian dia. Jadi gawean ku dia tah. Dicet ya. Nya dicet, didempul heula karek dicet. Ding. Mungkin di packing terus eta dikirim ke pelanggan dah. Coba kedong kumaha aing dek leuleut tah. Yuk ke dia. Ieu pegawaian dia yang geus meunang aing rakit, dia gawean nu bener, aing ngegaji dia ieu gede, lain saeutik. Heeh. Kumaha eta gaweana kita? Dia tinggal ngedempul, ngecat, engke tinggal making, ngirim, ieu hulunan can dibere ieu. Oke. Jadinya. Encan ke koeng lajaran dia caranya. Diajaran lah aing teh nyaho ieu. Nya. Makanya dia anu gawean nu bener, aing teh gaji dia gede, lain seme. Ulah ulinan. Engke koeng pecat dia. Eta dia cup aing karep ge megawe dia mah. Dek main pecat bae. Atuh mangkana dia gawean nu bener. Ulah sambil ulinan, Heueuh lah aing ge ih nu bener. yang geus gawe engke koeng lajaran. Yang geus lah, yang penting mah aing mah di lajaran eta lah. Heeh. Karena ge ngaranna ge karak asup aing kan. Oh, yang geus Dia bener mah dia. langsung pecat bae edan. Masya Allah. Gimana ini masih gimana teh Pak Kowo? Jauh tah. Dah, geus deket Iya, teh. dinya tah. Capek suku kempor. Masya Allah. Geus saya orang ke ditu. Iraha ya ternak aing panen lah. Megera-gera beli pajero. Aing Gusti Pangeran lari amat ieu hulu. Ieu teh, Pak Dedi gimana? Iya, ayo urang ke tukang. Ayo.
Assalamualaikum. Cum. Gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, Tom pandai di dia. Iya, gawe di dia. Alah syukur nggak menang pegawaian mah. Japar rusing ngadeuleun lagi. Luntang lantung bae dia kedoang naon sampai masyarakat bae. Atuh Pak ari ngomong sembarangan bae. Tulah kitu ge edan kejem amat, Pak. Atuh lain kejam aing mah Tom. Ja kenyataan ieu. Ari sia teh sok ngeledek wae ke warga sorangan teh. Ulah sok ngeledek. Hampura Pak, ngaranna ge lalagaan. Kopi sia teh miring. Ulah sok ngeledek kana si Tom-Tom. Nya. Heeh Pak. Dia rasakeun ku dia tah. Makana ulah sok ngeledek dia kena aing. Ajuh ku dia tah. Rasakeun dia dicerekan Pak Dedi dia kan. Ajuh ku dia. Geus dia ulah ngagerutu bae. Mana bosna celuk keren. Kayaknya sekedeung. Bos Cup. Naon sih dia gandeng amat. Eta anu neangan dihareup Saha? kalurah jeung ieu Pak Dedi. Oh, kayaknya geus aing karep. Heeh. Pak Lurah. Ayo naon ya ka Dia dieu? nganter Pak Dedi nek ngedeuleu naon kerajinan tangan. Oh, tumben amat ke ka dieu. Heeh. Di mana kerajinanna? Ayo di jero, yuk asup ayo. Yuk, yuk. Asup. Jero. Geus lah di bae. Geus, Bro. Geus segera diuk lah, diuk. Alhamdulillah. Ya Allah. Maksud tujuanna ka dieu nek naon? Jadi iya maksud tujuanna eta nek nganter Pak Dedi ngedeuleu kerajinan tangan. Tuh. Bener teh Dedi aya keren tangan. Mun Pak, orang nyin kerajinan tangan. Coba saya tenek ningali kerajinan kumaha teh anu sok digawe ku Kakang. Coba sok ningali. Pak, kedap jalan heula. Ya nung can jadi. Yang jadi Pak. Wih, alus pisan teh ieu teh. Serangan nyeun si Akang. Waduh. Masya Allah. Geus sabaraha tahun si Akang teh? Us 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. Alus pisan teh si Akang. Nuhun, Pak. Kerajinan tangan ieu. Harus dibudayakeun ieu teh. Ya Pak. Harus ya. Alhamdulillah. Ieu teh tronton. Ya. Tronton. Iya. Aduh, ieu teh alus pisan euy, Masya Allah. Si hebat teh si Akang. Alhamdulillah Pak. Tos dijual kemana we, Kang? Alhamdulillah geus dijual ke luar Jawa, Terus ke Serang. kembangkan, Kang. Ya, Kembangkan. ya Pak. Siap. Halus ya teh. Bagus. Orang teh sok kelan keliling ke kampung-kampung teh sok neangan dong kieu anu sok buat kerajinan tangan ieu. Halus pisan ieu teh, Pak. Dikembangkan, Pak. Ya Pak. Kembangkan, Mang. Harus Insyaallah dikembangkan. dikembangkeun, jadi terumpulkeun setik-setik Pak. Tong di pikiran eta mah. Tenang, tong di pikiran. Mudah-mudahan usaha teh surang lancar. Alhamdulillah, nuhun Pak, nuhun. Urang teh langsung ya nek balik ke Purwakarta. Hai Baku, urang teh balik ke sore sih jam seberapa ya? Buru-buru amat Pak. Kemana jadi tungguan? Oh, geus. Titip pesan aing teh. Pegunungan, lingkungan dijaga. Kalau terjaga, dahar tuh. Wah.